Oke dulur-dulur, jadi ayeuna urang rek ngarencanakeun camping ka Bukit Sanghyang Dora anu ayana di Raja Galuh, Desa Leuwi Munding, Gigireun, Gunung Karang. Gunung apa? Cadas Gantung. Ulangi gagal. Ayeuna urang keur aya di tempat penyewaan tenda. Tempatnya aya di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Oke, dulur-dulur, jumpa lagi bersama channel Dede Supriyadi TV. Ya, meskipun cuacanya agak sedikit sore dan mendung, kami akan mengadakan kegiatan traveling, yaitu di Sanghyang Dora. Nah, ini orang jeung sawe yang apa? Tuturkan terus videonya sampai di awal. Nah, ayeuna urang geus nyampe ka portal Sanghyang Dora. Nyata urang ayeuna keur nungguan kuncena kusabab urang kudu izin heula ka desa. Tah. Ayeuna tuturkeun terus videonya sampai geus segala. Kita akan mendaki gunung. Nah, ayeuna urang geus sampai tengahna. Perjalanan benar-benar capek, melelahkan, mantap pokoknya malur. Pokoknya nu acan ka dieu cobaan ka dieu arana Sanghyang Dora. Tah, kumaha kesana Sang Pangeran Biru. Kumaha? Oke. Tonton terus videonya sampai puncak. Oke, yuk. Nah, ayeuna urang sampai kanu ngaran-ngaranna Gunung Sanghyang Dora. Nu ayana di Raja Galuh di Leuwi Munding. Tepatna ayeuna keur beuting. Kusabab da katingali sorangan aya poeknya. Nah, ayeuna urang keur bakar jagong di sawah. Ulangi. Nah, jadi video ayeuna geus we lah sakieu kusabab ayeuna rek baralik. Teuy kesan-kesana sih cek urang mah rame pisan Sanghyang Dora jiga Raja Ampatna, tapi Raja Ampatna daratan. Raja Ampat 5 nya. Ieu teh sa Wadoyo. Ya, dicukupkeun we sampai di dieu videona. Tong hilap, like, komen, share, jeung subscribe na. Dadah, bye bye.